Sampurasun, Tampes Kang, kumaha. Duh, gitunya. Aksesoris sasakalah bukti ya. Pulang. Kumaha deui da pagaweanana Asli, kieu. Alhamdulillah, lumayan orderanana. Iya sih. Tinggal komenan ya sana ada seur orderanana ya. Mudah-mudahan Kang, ada ngaran lagi aksesoris tapi ukur ciri nu kada ieu mah. Kumaha aya naon? Masalah tina lagu ya gitunya. Lagu naon nu mana? Kumaha? Termasuk Abi gitulah nya. Naon kumaha? Tapi dari ku Abi ditinggal dina komen-komenna memang seueur gitunya. Kata dina lagu Kencana Siliwangi. Oh, heeh nu Kencana Siliwangi kumaha gitu. Beda gitu eta mah. Beda. Emang saya kumanya siak teh muriding gitu tah. Sigana ceng teh ieu mah teh sagawaya ya ceng teh lagu teh ya. Cik, kumaha tah penjelasan tah tina nya makna eta lagu gitu tah. Lagu eta nu Kencana Siliwangi. Siliwangi eta gitu. Emang lerasnya tadi dia panginten ge termasuk langsung ngabaler wae karena sadayana anu alhamdulillah parantos ngomen dina eta lagu Kencana Siliwangi nya. Sebagian misalkan seueur pisan malian mah ku di uninga aya ratusanana gitu kan duka ribuan jalmi nu ngomen pas begitu nguping misalkan karena eta lagu ternyata aya siak atanapi muncul bahasa orang memuriding lah muringkak gitu nya cek bahasa panginten walaran ti tapi sapunten nya sateuacananya nu kasun hapunten pisan da ieu mah ukur cek kasarna panalinga nya pangemut gitu nya. Saperkawis eta lagu Kencana Siliwangi sauraha oge kan pas disebatkeun bahwa henteu sembarangan hiji jalmi tiasa nunggangan kana syariatna eta Kencana Siliwangi nya. Nah, mungkin anu ku dicarioskeun kan terkecuali panginten salah sawiosna nyaeta Bapak aing KDM nya gitu cek perasaan eta teh nya gitu cek perasaan gitu urang misalkan dilelepatna sareng misalkan resna eta mah wallahu alam deui mah cek perasaan jadi salah sawios insan misalkan pilihan anu tiasa urang syariatna nunggangan kana eta Kencana Siliwangi mah kana kajayaan Siliwangi di zaman kiwari mah cek age kan disebatkeun minimalna gitu nya salah sawiosna nyaeta Bapak aing KDM teh nya gitu tapi kade ya tapi kade ya jika bahasa agenya bahasa age kade kange salah sawios misalkan sapertos akang atanapi nu sanesna ya dikala pas begitu ngupingkeun eta lagu Kencana Siliwangi kurasa urang nu peka ya tingawitan musik treng duwi ka misalkan sairna karinding nu mawa nyaring kacapi nu ngagupay kan gitu nya sagara anu motah ngilu bungah kan sareng urang kadituna tah tidinya misalkan pas begitu ku urang di kuping kurasa aya urang siak muncul bahasa orang memuriding atanapi muringkak insyaallah ku adi waler teu janten sawios-wios bahkan eta mah sae sauraha mah sabab hal nu ku misalkan disuhungkeun ka Allah hakikatna syariatna misalkan ngagupay teh da lain ngagupay nu teu pararuguh mah tapi ngagupay teh ngagupay anu leres-leres urang aya sambungan sareng jati diri urang uyut Siliwangi nyaeta para kakasih Allahna gitu nya para karuhun urang sadayana anu sarae dina kailmuanana kapungkur. Nah pami misalkan diantawis akang nu sanesna aya muringkak sareng muriding eta pangemut wallahu alam janten syariatna berarti urang teh aya wasilah oge aya terah oge syariatna misalkan urang ti leluhur urang atanapi ti karuhun urang tah eta teh mudah-mudahan mah anu saraena anu urang misalkan tetep dina urang koridor nyambung urang ka Allah na sanes cek bahasa urang mah jurig nyiliwuri gitu tah anu numpakan teh nya tapi insyaallah karuhun anu sarai munggu Allah Subhanahu wa taala nu kapungkur kirang langkungna sakitu nya anya hapunten pisan hapunten pisan assalamualaikum sampurasun sampai